Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten ka baraya-baraya Abah anu Kusmanto di YouTube Abah. Tadinten ieu Abah bade neraskeun pengecetan ieu wayang rahwana. Wayang rahwana sekar pekih. Sekar klowih. Saya kaparantos ku Abah di Hampola untuk didasaran ku isamu rasa prasna mantan dia bade di warna bodas bade diteraskeun kana kok pewarnaan lainnya bade di bodasan kok. Orang Pangalengan orang Pangalengan Kosidin anu didamel lagi perkebunan teh ayeuna hobi ngadamel cepot nu kapegar naroskeun bah hari di isamu teh dengan guruntulan tah ieu eta pangeukeun tinerna benten hari bisa mana pedahna nahe tiner laba-laba aya warga enggal ye nu hoyong belajar saur orang Sumedang mangga sok bade diajar mangga mau kabotan abah ayeuna teh asli orang Sumedang tapi didamel teh di Cikarang saurna bade rupaheun ka saur Abah mangga diantos kan kapimpinanna kan. Alhamdulillah ya, wayang teh masih seueur keneh peminat nu hobi anu bade belajar seueur alhamdulillah. Oh, kami ke Yudi nu di Majalengka, perbatasan
Cirebon. Cirebon Majalengka kanina hobi ngadamon. Terus biasanya terus saya. Tapi seorang kalau lupakan kasau mangga diantos Kang Yudi. Baraya-baraya upami ngadasaran teh ieu lumayan sakali kada dibika mengkilap ya warna bodasna berhubungan di tepat abah menuju hujan dan panginten ieu ngabodasanna mun biasa sekali sebenarnya kita di suasana saya di Kampung Dewi gitu. Baraya-baraya di sana sakali ngabodasan teh ka baraya-baraya abah anu tos maco di YouTube abah pilih ngeriobikeun hasil karya abah kampung awe-awe sayur di Instagram aya di Facebook aya Pak mangga kampung dulu telepon anu aya ya begitu hasilnya dia telah juga mengkilap gitu ya memang biasa diwarna yang kedua kan itu abah gitu dia biasa lebar hanging karena faktor kita menjadi tuh pewarnaan wayang arah warna ya itu adalah
ayeuna mah pabah bade ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.